Set. Nepe oke kayak masih Mang Samin teh. Assalamualaikum. Gelak. Punten. Asih. Mangga. Nanya. Mang. Ya, heeh. Nah, iya ya priyogi Mang sagedik heeh. Wae baturek. Keur nyantai aja bola. Enak. Jadi kieu di KDT aya priyogi Mang sakedik lah kitu da kumahanya ieu mah dadakan da. Bingung lah eta si Asadu teh istri teh bade ngalahirkeun ayeuna teh kitu. Si Eti Mohon eta mah da tos karasa gitu tadi mah gitu. kemarin teh gede beteng itu si Sadut mah. Atos da eta mah nya kitu tadi nama eta aya di bumi. Ayo boh, enak. Tadi nama tak aya di bumi ngusepeula si eta mah da kitu wae. Itu udah pamadegan lanjut sia mah. Mohon bingung tapi tah aya nama tos aya tos pulang gitu kan dipilarian ku abdi teh kitu heeh. Itu dah bingung abdi teh gitu kudu ka mana nya tos wae abdi ka amah sugan amang tiasa nulungan gitu. Oh, jadi si Sadut aya di itu ngan beda, tapi si Etina geus dibawa can ka Paraji. Ya tadi mah tah acan kan Duit. kaburu abina di pilarang milarian icis teh lah gitu. Tanya kalau duit si Sadut. Nyata aya icis mah da kitu pada mana ada ulah kuli kan itu Terus kade kumaha nyem duit. mohon bade rambut icis da sugan we lah gitu Nah, biasa. Ya aya motor ge gitu sugan bisa lah dipake eta mah lumayan motor ge cegur. Motor naon? Nya motor kitu motor lagi ka leuweung teh mang kitu. Kayak lah. Ai si Sadut geus nyawa pamajikanna gede beuteung. Teu ngumpulkeun duit tetep budak. Nya amang ge terang nyalira kos kitu jalmina. Aduh. Malah motorna. Itu aya da pagi. Motor naon sih? Ah, ngali. Motorna. Itu aya pagi itu. Yeuh, ai sendal kabelit. Iya motorna mang tah sok cobaan tuh sugan gitulah. Motor naon ieu? Ya motor mah emang kos ge kaayaanna teuing motor naon lah. Pokokna mah di ajaran heula we sok. Motor teh dirah kaki ieu. Bodong Bodong ya? Iya, tambah komplit pajak berisi. Tah, tenang pokoknya mah. Sok, Mah kuncina. coba tengah kunci. Ku kuncian. Eueuh, kunciana mah sok we langsung starter. Cek Main dulu rumah eta dong. mah. Oh, sok we langsung bisa teu. Sugan we nyamang bisa nulungan. Nyan ngisi ya. Ngisi eta SNK. mah. SNK. Pajak aya, kumaha pajak? PKB aya. Pajakna. Oh, pajak mah nya gitulah. Aya nama STNK Paling dia telat PPKB aya. setahun. Pajak kebuhan. Motor Oh. sepeda. Agak bisa teh. Mantap sih ajaran. Aduh. Nih ripuk gitu jangan. Ih motor butut ieu mah. Ye, lain butut eta mah amang teu bisa. Sok. Super. Aduh, gagal ya mah menjadi kembali muda ya mah. Mah ieu. Kela-kela urang ngajaran heula. Oh. Bisa. Bisa teu. Aduh.
Aduh. Kumaha sih? Mana ya motor apa kumaha sih? Dah tadi mesin botak halus. Ya amang we teu bisa moana eta mah. Di pajak hidup dah. Hirup pokona Capek aman aing mah. kabeh. Aman lah motor mah. Pakai rantai tuh ya. Pake itu. Jual bara jadina, jual apa kade? Ya mau bisa mah nya hayang lama dijual sih kan kudu sesuai hargana. Komplit Gitu. ya. Komplit tadi Pajak. ngomong komplit teh. Hah? Pajaknya paling telat-telat 1 tahun lah. Tuh. Naon pajak mah. BPKB ya, yang tadi Ya, bang. BPKB aya. Kayak tewak STNK leasing aya. dia. Moal aman pokoknya mah. Jadi yang baraha? Ya hayang lama dijual Baraha. nyame aya panambah-nambah lah gitu. Hayang nantinya 5 we lah 5. 500.000. Yeay. Baraha. Ya hayang nama dijual emang gitu tapi nya kudu sesuai we pokoknya mah. Jual apa gade? Jual we lah, may aya panambah-nambah lah. Sabar. Oh, Baraha. yang nama 5 500.000. Nah, sok itu 5 juta tuh. 5 juta kumaha? Motor ki mah Ye, nya eta mah amang we nu teu bisa tadi makena. ngali yeuna di karadak ieu. Kalau ada kumaha kinclong ya motorna buru ah. Nama jang nuningan karunya tuh eta nu di imah. Tong 5 juta turunkeun ka kumaha baraha tuh? Turunkeun ka baraha? Oh, Nya turun ke maneh. wani Aing sabaraha karunya amang. ngasih sadut teh. Ya wani sabaraha. Sebenarnya mah teu wani. Aya teh duitna. Eueuh. Ye. Maneh Itu tadi ngobrol nyobaan teh duitna. ya penyobaan we. Aing mah nya. Maksudna bisi rek Moal meureun ieu mah. kabatur. Ye, dan orang ke amang minta tolong lagi. Aya ngan terang ke bulan hareup. Nya ete sugan teh aya. Lain mah ngomong ti tadi. Heeh, pangajaran mah teu naon. Aya duit mah ngan bulan hareup. Bulan hareup eta brojol manten orok. Aduh, Terus kumaha tuh? yang geus lah. Rek nangan dewe lah. Sugan teh aya tadi nyobaan. Ya hampura we Status ongkos. starter sugan teh aya. Lain ngomong ti tadi kumaha sih? Iya teh. Aya ngan bulan hareup kajol. Ayeuna gitu teh. Itu mah aya. Nya geus rek nangan deui teu lain Jago mun aya nu nawar. Bisa pokoknya mah ieu mah ada alus keneh tuh. Oh, cekur ayo bisa malam tuh. Kemana ina? Teh hidang udah teh. Tapi ongkona si sadut teu boga pamadegan pama neangan duit ti jauh-jauh poe. Ayo ngadol dieu. Nelpon heula we yeuh. Mendingan si Mang Samin sih bisa nginjeman duit. Sini lah, kantong teh lah. Make tadi angkat ke mana sih? Sana sih. Si Tio. Halo. Lu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ieu? Oh, Ya, wah ya, duitna oh. Si Mang Samina Nah, eueuh. Geus tadi. Terus kumaha? Oh, weuh. Tah, enak kumaha tah solusina? Ye, kemana itu? coba kita cobaan ka Cimahi kita nu pakemo. Yakin eta kadinya? Kumaha? Oh, yang geus tuh ai wani mah. Yang mayar bunga nama. Heeh lah. Ni wani. Ya, langsung cair ya pasti ai kadinya mah da si eta mah gede duit. Deuh lah. Oh, bisa. Geus ya. Kadinya heula. Duh Gusti, ya mudah-mudahan aya namanya menang duit ya.
mudah-mudahan ieu mah nya. Assalamualaikum. Punten. Mangga. Bu, punten. Dan kieu jadi abdi teh aya priogi gitu ya mah ada pisan. Bisa kipas-kipas aya Halusnya dompet lagi. Oh, halus ya, eta mah mahal merenya. Misalnya di Amerika merenya tanahnya. Apa nyahuan tuyul teh euceung mah loba duit. Aduh, minta duit. bisaan ibu-ibu tapi berbakat ya. Ya nu kieu teh jadi berduit mah dagang duit. Mungkin nurutan lah. Bukan abdi biasa gitu ya. 5 jutanya. 5 juta mohon. Aduh. Alhamdulillah ya, Mak. Ya. Mau pusing ya. Ditampinya. Ayo sok. Sing salamet we. Nah, Udah betul. sing salamet, indungna sing salamet. Amin ya. Ayo nama langsung abi bade meluncur ke etanya soalnya tos iya tos bade bijil pisan eta roknya. Ya assalamualaikum. Salam. Salamna we ka Mang Sadun. Mohon siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo nama tenang Pokona mah ieu mah nu repot terus sadut terus. Tenang alhamdulillah. Kumanya? Wis lah. Urang kaparaji wae gitu. Aing mah. Lieur ieu teh. Ti, wis aing urang kaparaji wae. Kaparaji? Heeh. Ini terjadi ke rumah sakit. Jauh. Kasihan Kaparaji mah. Seterek ya. Kasihan Kaparaji laki diobok-oboknya mah. Kaca rum eta paraji mana aya lalaki. Aduh, kasihan atuh aya mah. Moal, lu terek geus langsung ayo. Rumah sakit mase. Aduh. Iya, Iya nanya. teh, aduh. Itu majikan nanya sakit, malah kos dia aduh kumaha sih. Bisa teh, kuat teh, kita teh. Aduh. Aduh. Iya nyeklan ka dieu. Ya Allah Gusti, ya teh. Nyeklan. Aduh. Kumaha kuat teh. Aduh. Geus atuh, aduh, guru atuh. Aduh, ya teh repot. Mas kita aduh. Beungeun penggandeng. Ayo kaparaji. Nyeri. Nyeklan ngan badia. Beungeun. Alhamdulillah ya Allah salamet. Neng. Urang ajanan heula. Eta mah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Alhamdulillah. Ye, kemana sama teh? Ongko nungguan duit. Alah, terus tak telepon lagi. Halo, di mana? Oh, yang ke surang kadinya ya nak. Oh, ya guys bawa duit nak. Aman duit mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumaha? Duit teh menang. Guys, alhamdulillah geus aman pokoknya duit mah. Enak kumaha, guys? Alhamdulillah geus keluar tuh. Syukur Teteh atuh, maneh. alhamdulillah kumaha. Laki apa awewe? Awewe. Wah, aduh, geus tah syukur atuh. Mere. Mere naon deui? Itu duit ngiring ngejem teu. Aya duit mah enggak harus dibere. Dieu Motor mah henteu tapi ke Oh, iya nginjem? Injem atuh bayarna eta ke cenah duitna aya anakan sarua gitu. nangis lah daripada ieu. Terus alhamdulillah lah Bener mah tuh ya. ieu. Bener. Hari coceng di. Sok atuh hitung kita mah 5 juta rupiah kata. Tuh nangis. Terus Alhamdulillah.